atulah cing atulah ngajedoki imah ulah wakahayang neang ngenah-ngenah gege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayahna ngajedog heula cing atulah ngajedoki imah ulah wakahayang neang ngenah-ngenah gege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayahna ngajedog heula. Ceuk aing oge sia mah hese di babatahanan hayo ngalawan wae ayeuna kondisina geus teu biasa malahan loba nu maot pedak corona ieu corona lain virus nu biasa 14 poe tina kena katempona virus edan nyieun urang leungit nyawa mata komat turut ngelawe ari siapkeun semprotan disinfektan mun bisa mah semprotin kana sakabe badan jaga kebersihan jaga kesehatan ulah teu nanti babau jabarawan sakali deui omah tong bakal jalan-jalan ngajedog heulaanan cicing heula meh aman tong dibawa pani tapi tetep waspada dan penting ngajedogi imah heula cing atulah ngajedogi imah ulah wakahayang neang nu ngeunah-ngeunah gege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayahna ngajedog heula cing atulah Cek aing oge tidak ngajedog heula neuk garaplek cedok pisan ieu jelema teh dititah ngajedog kalah kaluar ieu virusna geus teu biasa kumaha lamun keuna ka urang terus urang nularkeun batur teu kabayang ngajedog sateh